Bismillahirrahmanirrahim. Neraskeun kana hanca nu bagian kadua salajengna bagian anu katilu lugoh syarah kitab Satwinah kalayan ngangge versi bahasa Sunda. Qala muallif rahimahullahu ta'ala fi hadzal kitab nafa'anallahu bi 'ulumihi wa bi karamatihi wa bi syafaatihi wa bi ijazatihi. Qala parantos ngandika saha al musannifu ajengan musannif rahimahullahu ta'ala rahima bugang rahmat. Uka itu ajengan musannif saha Allah Gusti Allah ta'ala anu maha luhur Allah. Bismillahirrahmanirrahim kana lafad bismillahirrahmanirrahim ay bikulli ismin. Tegasna kana saban-saban jenengan min asma'iz zatil al-a'la ti pirang-pirang jenengan zat Allah al-a'la anu maha luhur Allah. Al-mausufi anu kasifatan itu Allah bikamalil af'ali kalawan pirang-pirang sifat kasampurnaan af'alna. Aw bi iradatin atau kalawan iradah zalika kana itu kamalil af'al. U'allifu ngarang kaula mutabarrokan halna ngarap berkah au musta'inan atawa menta pitulung. Fasaruhuma kamartelakeun hu kana ieu perkara bidzalika kalawan itu kullis min saha syaikhuna guru urang sadayana Ahmad ad-Dumyati fi hasyiyatihi ala usulil fiqh. Tegasna Syekh Ahmad ad-Dumyati dina hasiyahna itu Syekh Ahmad ad-Dumyati netepan pan usul fikih. Ibtada'a ngawitan sahal musannifu ajengan musannif kitabahu kana kitabna ajengan musannif bil basmalati kalawan bismillah iktidaan bil kitabil aziz fi ibda'ihi biha. Ngamimitian kalawan kitabna anu mulya dina kawitanana itu kitab biha kalawan itu bismillah ay fil lauhil mahfudi tegasna di lauh mahfud. Au ba'dahu atawa au ba'da jam'ihi atawa sabada ngumpulkeunana itu kitab wa tartibihi sareng nartibkeunana itu kitab fil mushafi dina mushaf. Wa amma ma ruwiya jeung anapun ari hadis ruwiya anu parantos diriwayatkeun itu hadis anna awwala ma katabahul qalam sanyanyana ari mimitina perkara katabahu anu nuliskeun hu kana itu ma teh naon al qalam. Ana ari kaula tawabu eta nu narima kaula wa ana sareng ari kaula atubu eta anu balik kaula alaman ka jalma taba anu tobat itu siman fahuwa maka ari itu si jalma fi sakil arsy eta tetap di tengah-tengah aras. Wamtisalan wa ita'atan li amrihi wamtisalan sareng karna turut wa ita'atan sareng tegesna karna turut li amrihi kana parentah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qoulihi dina pangandikana Kangjeng Rasul. Anna awwala ma katabahul qalam bismillahirrahmanirrahim kana saestuna ari pang mimitina perkara anu nulis kana itu ma naon al qalam bismillahirrahmanirrahim kana bismillahirrahmanirrahim. Fa idza katabtum maka di mana-mana nulis aranjeun kabeh kitaban kana hiji kitab faktubuha maka kudu nulis aranjeun kabeh kana itu kitab awwalahu dina mimitina itu kitab wahya halna ari itu bismillah miftahu kulli kitabin eta kuncina pirang-pirang saban-saban kitab unzila anu diturunkeun itu kitab walamma nazala samang-samang sanurunkeun kaula ala Jibril ka malaikat Jibril biha kalawan itu bismillah a'adaha maka mulih deui itu malaikat Jibril kalawan itu bismillah salasan kalawan tilu balik waqala sareng ngandika itu malaikat Jibril ya itu bismillah laka wali ummatika laka eta pikeun anjeun he Muhammad wali ummatika sareng pikeun umat anjeun Muhammad famurhum maka kudu marentah anjeun Muhammad hum ka umat anjeun la yad'uha ulah naringgalkeun itu umat anjeun teh kan itu bismillah fi syai'in dina hiji perkara
min umurihim ti pirang-pirang urusana itu umat fa inni lam ada'ha maka ari saestuna kaula lam ada'ha eta henteu ninggalkeun kaulaha kana itu bismillah tarfata ainin dina sakiceu panon oge mudzu nuzilat mimiti diturunkeun itu bismillah ala abika ka Bapa anjeun Adam alaihissalam tegasna ka Kangjeng Nabi Adam alaihissalatu wassalam wa kadzalika sareng eta nya kitu deui malaikat Jibril al malaikatu ari sakakarina pirang-pirang malaikat ya Allah rabbana kali mudah-mudahan aya manfaatur barokahna mulih ka urang sadayana anu ngupingkeun anu mintonan anu ngaos kana ieu lugoh kitab Syarah Safinah ku kituna pami teh mah seueur dina lafadzna i'robanana hartosna maknana jeung sajabana mugia tiasa ngalereskeun akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.